Kacaturan di hiji tempat Lurah Semar Badan Raya Cepot Landawala nuju guntreng ngobrol alarasan dina waktu eta teh nuju ngaronda ya nun Pak alhamdulillah ja dina penting ayeuna teh giliran ronda meureun urang teh ja mun Pak aja kahade sing iat da maklum teh ieu teh nagara teh geuning keur lada haneut ya tetap urang teh kudu waspada ya maklum urang pada jalma teu boga hirup di kampung saya barang dahar ge da saya teh kebon we ya tarimakeun ya tapi parendene kitu alhamdulillah kahirupan mah cukup sakieu mah jang nu penting mah aman damai we meureun jang leres atuh Pak nu penting mah aman damai Pak Kenaon bro diburu bro dipantau ge aing ngalaya di temah imah ari matak dipusingkeun ngalieureun mah toko mau bari jeung yang carakeun batur mah Pak jang usaha we jang saya aya urang mah boga sawah satalek bok heug atuh digarap di pelakan naon eta teh cenah ge tetanen teh ya alhamdulillah Pak di pelakan sampe belah ditu mah aya di pelakan jago malah mah aya ayeuna teh keur mindo nu katilu Pak naon jang di pelakan pare an hanjakal Pak hanjakal kumaha cenah jang uguh ieu teh euy ku pupukna teh rada lumayan Pak deh rada hese ieu teh Pak dik atulah hayang teh pupuk-pupuk bae mahnya diayakeun nya ulah mahal teuing murah lah terus dipermudah da para petani mah da ti mana deui atuh da usaha teh tidinya hese ayeuna teh Pak nya ku pupuk jeung obat-obatan teh marahal geuning paena mah jang sing sabar we atuh jang da kudu kumaha deui urang mah tarimakeun we keun atuh sugan isu pagi teh mah jang sisuganan atuh aya nu ngartieun yen urang teh barang dahar teh ti mana asalna ayeuna aya beas aya sayuran aya segala macam we jang ti mana eta teh meureun ti para petani meureun jang lain ujug-ujug dijieun tina pabrikan lain terkecuali meureun nyieun pare palsu mah meureun aya jang eta pare palsu teh lain pare meureun beas Pak tah eta beas beas teh meureun datangna ti para petani ti patati mah meureun naon geus disusuti dungdun pepelakan teh mulai ngagarap sawah naon ngaranna teh nyambut mah macul mah ngabibitkeun nepi ka gedena dipupuk ku orek ku sagala macam ku pupuk non pupukan sanajan bari mahal ge jeung rada hese ngaranna eta pupuk teh nya dikeureuyeun we para petani mah tara rungsing sok gugulunuk mah nya ngan saukur semet bibir wungkul kahayang mah diperhatikeun ka para petani teh atuh pupuk-pupuk bae mah nu penting mah petani rada raek we pepelakan itu ya Pak dari uring petani mah naon we ge daek atuh da Pak
dati mana deui usaha teh lamun teh didinya ngan hanjakal Pak ari-ari pepelakan teh eta lah nya ku obat-obatan pupuk mararaha jeung bari rada susah okoh wae teh euy kahayang mah difasilitasi ieu teh model pupuk-pupuk karari itu teh dah hese atuh pada lamun teh di make pupuk mah nya pendapatan teh tina pakaya tina tetanen teh sok rada ngurangan teh da komo ayeuna mah hama aduh meni loba Pak hama teh jang mudah-mudahan we atuh jang pamerintahan teh sing ngarti nya merhatikeun ka para petani teh intina mah dipermudah ulah dipersulit tah cenah aya nu komen cenah ge ja cik cenah ge eta cenah ge anu model pupuk-pupuk pertanian mah cenah ge ulah dihesekeun teuing cenah ulah dimahalkeun teuing cik atuh cenah ge rada dipermudah nya dalam cenah pupukna mudah mah para petani tetap semakin semangat dina tatanen teh cenah da anggar atuh da ayeuna meureun tatanen teh meureun dijual meureun kan ulian meureunna patata lepa meureun dijual teh da ayeuna lamun pupuk mahal bari jeung hese ya ripu oge ka para petani mah jang karasa ku bapak ge geus ngaler geus ngidul neangan pupuk teh duh meuni hese jang geuning dina meunang nage Allah dibatasi atuh geuningan kumaha carana aing usaha teh ja karasa jang ayeuna mah jang duh mudah-mudahan we atulah isuk pagetok mah sisuganan atuh model pupuk-pupukan yang para petani teh terjamin nu penting mah para petani daek kayang ngelolana itu pameureun da kesejahteraan mah iwal tidinya tuh para petani mah daek so teh ngelolana ayeuna malahan mah loba sawah-sawah nu bangkar teh jang meureun da koream teh jang lamun digubang gabung mah dimulai ngolah nepi ka asak nepi ka jadi nepi ka panenna geus teu kahitung pengeluaran mah nu penting mah panen hasil we geus tara dihitung para petani mah tina capekna tina obat-obatanana tina pupuk-pupukanana tina ngurusna timulai non macul tah timulai digarap nepi ka jadina nepi ka panenna geus tara dihitung para petani mah ya nu penting mah subur pepelakana mulus kena ku hama geus alhamdulillah petani mah nya padahal lamun diutang hitung mah tina tanaga nepi ka segala macemna geus teu kahitung jang kacapek teh dauhna dijual mah murah jang matak sedih jadi petani mah jang bener baru kumaha ke kaharepna mudah-mudahan we atuh balah kaharepna mah sugan atuh model pupuk-pupuk yang para petani teh setting bah gampang gitu aya jeung murah disiapkeun lah teu susah deui nya aka kuring ge kakak belah ditu mah da teka pupuk da mereka tetet we kitu geuning pepelakan teh da hese atuh aka nya nyangan jang pupukna teh dah di kucai beas we tapi dah kucai beas ge ning dah cai beas ge da angger dah da anjuk ka ditu kadi ngan sapanci ngan satremok juru we si goblok sia monya kucai beas mau cai beas mah cocokna jadi tangkal buah sia teh ngarah naon eta teh ka halus buahna nyamis jang sing sabar we keun sugan isuk pagi teh mah aya lah nu haat jang keun ayeuna mah dikeureuh we tetep jang
ulah eleh kudu karar itu ya, berjuang berusaha mah kudu urang mah niatan ibadah keur keluarga sorangan, ibadah keur batur oge ja, di mana hasilna sing subur ngarah naon, ngarah dijual ka batur teh teu rugi teuing ya. Teu rugi keur urang, teu rugi keur baturna, teu rugi keur nu meulina. Naon sabab? Lamun dijualna hade mah barangna alus mulus meureun. Nu batur teh meureunnan nu menikmati teh meureun ge bunga meureun jang, da karasa geunah teh jang. Keun we kacape mah jang, wajar ya. Ngaranna ge bertani jang. Butuh perjuangan, butuh proses jang. Mudah-mudahan we urang teh bisa diperhatikeun. Para petani teh anu aya di Pilemburan di pasisian mah bisi atuh eueuh obat-obatannya keur hama, eueuh pupukna hesek. Mudah-mudahan isu pageto mah bisa diperhatikeun para petani teh kakurangan naon, permasalahan naon. Bener Pak, mudah-mudahan atuh isu pageto mah mudah-mudahan bisa diperhatikan para petani teh nya. Da loba pisan kendalaan atuh Pak ai jadi petani teh Pak, dimulai ngolah teh komoda ayeuna mah tukang macul teh geus rada hese Pak. Jang tukang macul teh da ayeuna mah geus eueuh hese neangan tukang macul teh geus mulai maralas jalma teh. Geus beung ka ditu beung ka dieu neangan tukang macul, eueuh pisan jangan tuh teh. Puguh Pak, kalah kalieur neangan tukang macul teh jadi habak sorangan deui, Ngan peda ayeuna mah rada lumayan teh aya traktor Pak. Nya, kabantu ku traktor ayeuna mah Pak. Rada tereh ayeuna mah ku traktor teh. Nya. Tapi alusna mah da kumunding Pak cara baheula. Tapi da eta Pak ai kumunding teh hese neangan nu tukang maculna teh geus rada eueuh ayeuna mah geus mararu genteng ka mana Pak. Ya. Mudah-mudahan we atuh isuk pageto teh jang aya jiwa penerus para pemuda-pemuda resep kana tatanen, resep kana pepelakan ya. Ulah resep kana naon ngaranna teh ulin wungkul ya. Ulah marahin gadget wae atuh. Sok diarajar atuh. Tatanen mah macul, pepelakan segala macam syukur-syukur mah ya. Lamun bisa mah dakan ayeuna mah keur hese pupuk ya. Mahal pupukna teh. Sok diararajar nyieun pupuk supaya naon pepelakan teh subur. Geus aya nu bisa mah nyieun pupuk meureunnan. Bapak teh meureun dewek teh hese teuing neangan pupuk meureun jang. Diararajar sok ka para pemuda. Di pasisian di Pelemburan masuk daerah raja kumaha carana nyieun pupuk supaya alus, keur pepelakan supaya subur, supaya hasilna mun cekil kumaha carana nyieun pupuk nu hade, sok nyieun obat-obatan keur hama sing bisa ngarah naon bisa kabantu ngan omat lamun geus bisa dijualna ulah mahal teuing. Jeung ulah dipersulit ongko. Itu petani mah dengan eta wungkul modalna. Nya pupuk jeung obat-obatan. Itu jang. Intermezzo we dalam intermezzo da ieu mah emang. Nya karasa ku uwa da. Boga sawah satalek mot ge nya tuh. Alhamdulillah tapi tahun kamari mahnya rada lumayan panen teh ngurangan gini. Ngurangan maka alhamdulillah urang mah jang ulah sampai
teu bersyukur saeutik gede loba saeutik ge tetep urang teh kudu bersyukur jang. Mun Pak leres kana kitu nama Pak. Alah. Itu Pak tuh. Sok jang tuluikeun jang dah. Mudah-mudahan we urang teh bisa diperhatikeunnya para petani khusus namanya bising atuh ieu permasalahan naon ieu teh petani teh. Babari teu neangan pupukna, babari teu neangan obat-obatanna, mararahal teu lamun dibeulina sok diperhatikeun. Mudah-mudahan we atuh aya perhatianana ulah sampai kesulitan teh neangan naon pupuk atawa obat-obatan nya. Kitu we. Modal teteh modal pak petani teteh mumpung semangat petani teh kek mah beureun teuing iraha teuing iraha beureunan jalma kolotna geus arareuweuh senior na geus arareuweuh tinggal barudak ngorawung mah hese ayeuna makan sok barudak ngarora di alalajar tatanennya bising nu kokolot urang arareuweuh deuk saha anu ngurus sawah deuk saha anu ngurus kebon sok di alalajar dek di mana dahar teh dalam teh di dinya mah itu sok jang tulunkeun jang bapa mah dek kacai heula ke lamun nyase ka dieu deui mun atuh pas sok mangga lajeng Pak sok jang wala tulunkeun mun Pak sok lajeng Pak lah bade ka mana Bapak teh biasa we atuh dek kacai heula sok bapa mah tulunkeun jang ajak nu sejenna ka marana aya Pak iki nyarada rampeur Pak sok jang wala naon aduh urang dek kieu bae teu euy tuluy kumaha atuh piraku urang kudu aju belajar mah lulumpatan tungkir balik kitu akak lain sia teh ayeuna teh nagara teu kira dari weuh ieu teh euy reweuh kumaha akak dapan urang mah di sawah we kan teu apa ngadenge beja we ngaje beja atuh siap teh keur haneut ayeuna teh nyameureun atuh da tong boro ayeuna dat keur tahun-tahun kamari oge keur basa kuring can borojol ngajur oge da haneut mah meureun eunggeus si monyong ari diajak nyarita teh ieu mah haneutna beda da bae beda kumaha matahari unggal isu sok nyorotnya pasti haneut ati barang mah kecuali lamun peuting peuting mah meureun tiris meureunna si goblok cai diajak nyarita anjing teh nyara rambung sia mah lain haneut kudu masalah karar itu sia teh ke haneut kunaon haneut sorabi lain monyong sia teh jak bae pasaya jeung si jeung aing teh ke atuh jelas naon atuh dengekeun heula sia teh ari aing carita teh ek dikeun didengekeun dia teh ngan si Aka nanggeun teh jelas baru haneut we haneut naonana haneut sorabi haneut naon ieu teh goblok teh sia dengekeun ye sok didengekeun di tadi ge da teu goblok ieu kuring mah keur haneut ayeuna teh tuluy sing hati-hati urang teh ngadoa sing loba ngadoa urang teh nya ngadoa nya sapedana si goblok teh sia tengah-tengah anjing mudah-mudahan atuh negara urang teh khususna Jawa Barat khususna Indonesia pokona mah sumungsa Indonesia we pokona mah tuluy mudah-mudahan tetap aya di dina kaayaan damai nya mudah-mudahan tetap aya dina naon kekompakan itu damai aman tenang mudah-mudahan ulah aya kajadian naon masyarakatna sing tentrem adem sing sejahtera itu monyong amin atuh tah kitu sudah amin sia teh ieu ge diaminan atuh kudu kumaha aing masalah aja si Aka mah atuh diaminan pan geus bieu atuh geus goblok teh sia bebentak we ka aing teh sia teh pamalik teh kalanceuk teh heuh da si Aka na atuh da aing teh kudu kumaha atuh aing mah modal we aing pae si goblok teh sia aduh ampun teh
Lu tuh aing mah. Oke diaminan. Oke diajak ngobrol. Di temalan kalah kakos gitu tato-tato aing mah. Nya, lu kumaha atuh kuring teh nya. Nang harapannya mah eta teh. Di goblok ya. Ngobrol ya ngobrol sia teh. Sok ngobrol kadinya anu. Ulah bulak-balik wae atuh caritanana dauh deui atuh sia teh. Ngobrol naon deui atuh. Nya geus atuh ulah ngabahas kitu mata lieur. Si goblok teh sia. Terus ngabahas naon atuh? Ngabahas na penting ayeuna keur ngaronda tuluy kumaha urang teh rek ngopi moal. Tinggal ngopi atuh monyong sia teh. Kopi aya. Termos geus aya tuh, cai panas geus aya tinggal nyiduh sia teh. Itu sakalian jeunkeun wae aing. Goblok teh aing teh. Anitah jeung nitah wae sia mah. Can temenah teh aing dilayanan kudu jadi lanceuk aing menjadi adik kudu ngalayan bade jadi lanceuk. Kudu nama lanceuk teh ngalayanan jadi adik. Goblok dusun sia mah teh sopan. Adi erek ngaladenan lanceuk sia teh. Saluhureun aing teh. Tapi da ulah sering teuing atuh. Ari sering teuing mah aing mah nek apal teh nek. Nyaho teuing. Goblok teh sia. Di mana kopina jeung etana termosna? Itu di hadap. Tuh udah dijauhkeun atuh daneng ge. Oko ngojak ngaronda di dieu. Ari kopi jeung cai dijauhkeun. Kumaha eta teh? Tadina ku bapa diteu di handap. Cok-cokot heula ka dieu keun. Kuring nu ninyu. Si goblok teh sia. Islah kemontong ngopi kayak gitu mah. Najis teuing aing bukan lanceuk kas gitu-gitu teuing tinggal diri cokot. Dek ngopi cenah ge. Raja Jamilah gadis sayuran kebalulah. Aduh cantiknya. Dia pandai menyanyi, dia pandai berdangdat, dia juga pandai mengejo. Ya Jamila, kau gadis ayu. Ya Jamila, engkau ku tunggu. Aku mau meramalmu bulan depan. Kita ke Pagulu. Gimana aing ayeuna euy? Apakah di sini ada orang tidak? Tolong bantu saya sudah lieur dan leles. Si goblok pagawean teh. Nginum jeung nginum we anjing. Atis kata insaf. Tiga ya jalma nu ngomong euy. Gahaya teh nu ngomong. Kadenge nama juga aya suara jalma we. Wah. Cepot ya. Di mana wae anjing gua yang ditiangan anjing tidak panggil ya. Baru generek barang bere guys ya. Ek nyumbang ya. Di sana lebih kaya anjing teh barang bere goblok. Barang bere naon teh? Barang bere naon? Baru kena gerek merek gorengan gay anjing. Tapi kaya anjing gorengan eueuh duit eueuh sia teh. Baleng jeung barang bere balah. Buru jaek barang bere mah mandi sia kai. Ditungguan anjing eueuh. Aing teh nyawa ya aing di kamar impan keneangan. Gorengan derek pagi-pagi anjing. Si goblok teh sia. Aisyana dengan anak kandik ka bengkel anjing. Yang bodoh nanti saya ke bengkel moal aya. Gorengan bakal ditu ke pasar. Kota ka ditu aya. Sarua wae anjing gorengan besok aya di bengkel anjing. Goreng naon di bengkel? Goreng naon?
nya goreng naon wae di ditu goreng ban di dinya aya. Hakan Gusti atuh goreng ban mah. Maing wae anjing. Ini saya di dia saja wala. Lila jadi dia. Yang satu di tadi kuring mah. Ai sorangan geus di mana wae. Biasa wae. Gaul dong. Idara-idaran heula aing wadah budar-budar heula. Biasa we liangan. Notis de aing lamun tem bawa Nokia aing sok liar aja. Hari mamawa Nokia mah aing liar jadi langit kata. Si goblok cat. Gek badidinya set asal padu wae. Atuh saya ngomong heula kajian kitu ke air tempat aing teh. Aing RT na teh. Sopan pisan sieu mah. Wah, sopan kumaha teh sarua wae anya. Ada sia teh nu kangan aing sia teh. Itu sok ka itu pindah. Anjing teh sia. Kiriar dia teh sia baturan pisan. Teh sia na teh goblok. Balik pisan sia mah. Lain eta teh mabuk beneran akak. Teh nyaho teuing teh mabuk naon. Teh mabuk loba ku hutang. Anjing sia. Ulah kitu sia anjing. Cek aing mabuk loba hutang sia. Asal sia mah nyarita anjing. Aing deui ieu bocor ya. Tiba heula aing wae. Minum Nokia ai basa Aisyah minum sabotol gitu mah anjing teh lieur ai. Tapi aing panglieurna pisan aing mah mun geus pusing lieur aing lamun eueuh botol lieur ai. Aing lamun ngekeuweuk botol mah aing mah tara lieur biasa we be aja. Enjoy hidup teh. Itu nu penting mah aing nyekel botol we. Abad teh ngawet, betul. Si goblok teh sia. Sia ngomong jeung sa, anjing dinya atuh anjing. Aing sabanana mah geus jagoan ya da sia. Udah nama aing teh ulah ditindang ngaroda ari aing mah. Udah sia na ureunan heula tuh rek ngaroda mah nyontohan teu balik sia teh. Majak aja aing kebiasaan dia aja pokoknya mah aing lamun sapoe teh nyekel botol anjing aduh tarang asal lieur bisa anjing pokoknya mah aing mending kena nyekel botol daripada nyekel duit anjing. Si goblok dia. Nah sia geuning batur bapak parahi hayang nyekel duit teh sia. Aing mah sia sok wae bayangkeun ku sia. Iya kan botol ditambal kena paten. Iya lamun ditek-tek botolna anjing beren leungeun aing sapat pan ieu paten di jieuna. Goblok. Ampun teh. Nya oge akak anak itu nama. Da si eta mah diciptakeun adalah botolna paten. Asa desotkeun anaka. Ampun teh. Oh iyo di tangan ku aing teh anjing teh sia. Ting balik ya teh euy. Jajan teh padu koloyong ini wae sia mah. Bayar heula rek ini teh sia teh utang geus loba ka aing adon. Nyokotan we kadahareun sia teh. Ting balik atuh ekina sia bayar ka aing. Ya, tadi gak ada naon wae anjing. Oh ya tuh di serentang umpat itu jajan daun itu masalah jajan naon. Masalah jajan naon. Ih goblok jangan dong jajan. Goblok teh sia. Padu koloyong wae ini sia. Akan naon sia tadi? Cewek ngakan jarabi di lu anjing.
gorengan rema tuluy nginum ngajak sakit itu naik boho rek pamit anjing boho pisan anjing boho sari bro sari sorry sia nek bayar mual waduh dangga tuh bayar apa naik jan boga duit kan lamun dewek geus boga duit pas dibayar bayar tuh dak kos jeung sawai sia teh lain masalah jeung saha sia teh pan hutang geus loba sia teh cik atuh sia teh lamun barang cokot teh bebeja heula aing nya nyokot karabi gitu aing nyokot gorengan gitu sia teh ngadoncog barang hakan bak sia tuluy indit oblong teh sia emang na eta nang nganjuk nang nyokotan di pasar bahana nang mulian teh sia teh bayar sia ge anjing yang barajing da aing beuncan boga duit gede lamun aing geus boga di tempat dibayar sabaraeun eta na goblok sia teh bakabek we kai anjing nya Jawa inggir ya teh. Aing mata sieun laku sia. Dak bayar moal. Ada kayak bayar sia teh sok sabaraeun badak aing nanyakeun sabaraeun sia teh. Ye manda aing tambah lieur ya. Hayang sia didoden ku aing ya. Ieu naon ieu? Aing mah teh sieun laku kitu. Botol bina kada di aing mah. Biasa aing mah nyeuna botol mah. Dak bayar moal sia. Ada kadang bayar aing ya. Cuma sabaraeun aing teh sora bitil lo gorengan 4. Cang sabaraeun di jumlah jamle ku sia jebleh. Blok sia nyebut jebleh ka aing. Sorabi 4 jadi 50.000. Gorengan genap jadi pokoknya mah di jumlah jamle jadi 60.000-an we kabeh. Anjing sia wal ting anjing sia. Bila kada nu kitu kadaaran nu kitu make mahal segala sia teh goblok sia teh. Sing baweng ada anjing sia jualan teh. Lain masalah ku kitu na sia di jumlah jamle jeung nu kamari jeung naon sia ku aing jumlah pokona geus aya 60.000-an bayar ka dieu sia. Aduh gila zaman yuk kelas ya teh ancawean cak kalem heula jeung aing mah beuh. Adan bulotan sia. Kan disambar ku aing dianterkeun ka dituna duitna sia geus beres ngaronda ku aing anterkeun. Awas ya ngabobodok. Ngabobodok ku aing. Di bungaan sia. Pamali sia teh make bunga-bunga. Pamali. Pamali sia. Dak julane anjing. Geus sapara bulan teu bayar-bayar aing butuh jeung balanja deui eueuh duitna. Kurang ajar sia teh mundak anjuk wae ka aing teh. Geus gede bayar hutang atuh sia teh ka aing teh karunya aneh balanja teh. Alah. Bayar sia ka aing. Ku ampun teh. Dikira teh aing menaon datang ka dieu teh ngaron para teu bayar. Lu ampun teh euy. Alah. Tos kana rempel sadaya atuh geuningan. Ampun rapot teh. Rada telat ya teh malum da loba naon ngaranna teh? Loba pagawean di imah euy. Wayahna we rada peuting saeutik. Oh jangan naon. Pagawean naon di imah? Biasa we ngurus ngurus incu. Si goblok teh cepat. Pana ye indungna. Puguh keukeut. Nu jadi abah teh. Maklum da incungan hiji-hijina ini aya Joni. Kamana wungkul sia teh? Ya, kamana wungkul? Biasa we gigian. Keroleng biasa ya, edak minum.
Pagawean siangan nginum jeung nginum we. Dik rada isap atuh setik mah. Ulah nginum teuing naon gunana atuh da? Eueuh gunana ieu sia teh. Insap da manjak aing we da engke insap sorangan geus boseneun teu kudu ditindak ku dedenya aja. Lain nitah aing mangelingkeun bisi atuh bisi boho. Ari geus dielingkeun mah eta marek di waroheung teu teu naon. Geus kumanjak aing we bukan mangke lamun daun aing sama bayi aing isa bajik. Yang jadi yang dibabuk aing ku boto. Subhanallah teh. Hese ari ngabejaan barudak ngora ayeuna mah. Bot. Barudak ngora ayeuna ngalalawan. Hese pisan. Anak aing we anak aing di imah geus dipopotahan kitu kieu ge duh angger we ka aing teh. Kanu jadi kolot teh ampun pokona mah deh. Hese aing ngalawan ka kolot teh. Barudak ayeuna teh juga barudak baheula ka kolot teh meni rengku sieun. Ku dibentak we ge langsung mureg ka dayeuna mani dangah atuh dibentak ku kolot teh budak teh nya. Itu buat cangkeul ya yang diuk euy. Ampun ting da barudak ayeuna mah rada hese euy. Rek loba tinggal lawan ayeuna mah nya barudak ngolah ayeuna mah. Kepotahan kumaha teh da? Hese komo diajak gawe mah ku kolot teh maturan gawe we teh maturan macul mah hese barudak ayeuna mah. Duh. Yakun cuma warmina yang kau berikan kepadaku di malam itu dua hati telah berpadu. Lepas wayana aing garek datang bos. Geus naon sok we atuh. Garek datang geus di mana we? Biasa we udar-udar. Neangan nu amis-amis sarupane ngabubuahan. Naon wae nu kapanggih. Ampun teh. Dengan bubuahan budak kalong sia teh. Udah naon wae aja da aing mah dia mah hirup. Ya mah hirup mah bebas aja. Dek itu dak ieu nu penting hirup we. Bebas sih bebas. Tapi tetap anu ngaranna manusia mah aya dina aturan. Aturan naon anjing? Aturan naon? Nu ngaranna manusia mah mulai borojol teh, diatur segala macamna. Nepi ka dewasana, nepi ka remajana, nepi ka kolotna, nepi ka modarna, tetep aya aturan. Tapi ya karena kita nama ya. Hidup manusia selalu diatur. Mulai nyetak diatur. Mulai rada gede diatur. Tina barang dahar natinya nyusuna. Loba diatur. Nepi ka dewasana disakolakkan di segala macam tetap aya aturan. Da manusia mah tetap da diatur. Nepi ka rumah tanggana, nepi ka nyieun budak deui, tetap aya aturan. Itu eta ngaranna manusia. Nepi ka paehna oge manusia mah tetap diatur. Diatur di boyan di segala macam mandi-mandian ban diatur tetap jamat geus bae. Nepi ka di kuburna, nepi ka asup ka liang lahat, nepi ka di akhirat tadi ditumbur aya aturanna meureun. Itu batak bae manusia mah teu jauh tina aturan. Itu adak lamun diatur manusia ulah ngalawan. Tapi wajar lamun ngalawan ge. Lamun memang eta naon ngaranna teh
Alah anjing deui teh saha teh cocok jeung kayaan secara umum teu cocok jeung saha wae jeung jamarea lah ya cecep atuh dari aturan-aturan memang teu sesuai mah bisa lah ditolak. Alah ampun teuing euy. Urang teh da kieu wae bot. Da kieu kumaha maksudna? Iya urang kikieuan wae. Da geus atuh nuhun deui atuh. Pan keur jaga ieu teh. Ngamankeun bisi aya kejadian naon dina penting ayeuna. Da malum ayeuna teh kan keur ada genting oge. Tapi jabot urang teh tetep hati-hati mah kudu bot. Ngajaga lingkungan masing-masing ulah peda cenah keur aman, keur damai, keur tenang. Tapi dina ngajaga lingkungan kok mau hancip nu karari teh mah ulah sampai lengah lah. Ulah diberi kesempatan. Hari nu niat jahat mah aya niat pas aya kesempatan pas diniatan nya urang oge di dieu kudu tetep waspada hati-hati ya. Gitu oi. Alah. Geus jadal orang ngacarita da geus penting ieu teh bot. Geus penting ongko euy. Ya we deui atuh caritana. Lain bot urang rek ngobrol ieu sagedik. Ulu naon? Lain sok aya no komen alhamdulillah ieu mah saurang dua urang teh. Aya no komen do. Salam baktos ka pejuang rupiah nu merantau di Jakarta, di Bandung, di Cirebon, ka para perantau urang Kuningan khusus namanya, para perantau boh nu di Jakarta, di Bandung, di Pangandaran, di Cirebon, di mana deh? Nah, pokoknya mah di luar Indonesia, di Arab Saudi, di mana deh tah? Di Malaysia mun aya mah, di negara-negara luar, anu keur merantau khususnya orang Kuningan, wilujeng wayah kiwari mudah-mudahan tetap sing sumangat dina ngajalankeun yang nyiar pagawean, nyiar rezeki mudah-mudahan dimudahkeun rezekina dijauhkeun balaina. Itu doa tisim kuring hatur nuhun nu sok komen nu sok mampir kana channel TV video kabeku. Bahasa tepot orang perantau teh, orang Kuningan, loba euy. Alhamdulillah, udah dewe kilas salam baktosnya, salam ya ka khusus ka orang Kuningan anu nuju merantau teh, wilujeng wayah kiwarinya, mudah-mudahan tetap aya dina kayaan sehat, khusus ka para perantau. Kita menduduk di Jakarta, di Cirebon, di Pangandaran, di Ciamis, di Tasik, orek di ditu di Banten, di Malaysia, aya di Arab, aya meureun pokona manu khusus ke para perantau. Mudah-mudahan tetap aya dina kayaan sehat walafiat teu kirang saweas sing dicaketkeun rezekina dijauhkeun balaina, khusus ka para perantau anu ti Kuningan teh. Salam baktos ke keluarganya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keselamatan diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mapalinan orang sadaya itu dijauhkeun balaina, dicaketkeun rezekina, sing dipararajagkeun umurna, atuh dina usahana sing mararaju. Sakitu we lur, salam baktos ka para perantau. Salam baktos ka khusus ka urang Kuningan nu aya di Kabupaten Kuningan. Salam baktos ka urang Jawa Barat khususna umumna lah. Salam baktos ka urang Kuningan. Mudah-mudahan tetap aya dina kayaan tentrem adem ayem,
damainya ulah sampai aya kejadian anu teu dipikir hareup. Itu we lur. Caki heula atuh. Da dewek carita anu de can boga carita ieu teh. Salam-salam we ieu mah nya. Sakitu we wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.